Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten kasuhun salat tebih panginten di Jawa di Solo pangintennya pilih dan hartos kumaha panginten da tos kali baranti di ieu mah antun ngalaksanakeun ti budaya ti kampung urang sadayana panginten tos akad tos di istrenan teh panginten aya sawer panganten kumantos waktos tos siang urang ngalaksanakeun wae sawer panganten sim kuring kamaratan panginten ku ibi pangnyawerkeun tah ulah janten gentar kakaitan di sawer ku sikuring ti padepokan putra kibun Sunda anu dilingihan panginten ku Ibu Diri Sustika mugia kapayuna sing sakinah wadah warohmah Amin. terutami urang ais pangampi DRT RW mugikeun kamustikana leluhur urang sadayana berkah salamet ayangan tayangan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin panginten junjungan urang sadayana panginten kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga urang buka wae sawer panginten nyawangkan waktu khusus siang urang buka wae mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Alhamdulillah kalayan kodrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa ditepangkeun dina ieu saha. Pamugi sadayana nyawer lamun ti payun teteh ngadorong doa heula ka Neng Ai Cahyati sareng Ceprian. Pamugi dina rumah tanggana hidup cing sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya Allah. Maka atuh kumargi parantos siang supados teh nyamuk kolong kana latos sawer panganten budaya Sunda urang kawitan bae. Bismillahirrahmanirrahim. Kuning hiru kehirupan rumah tangga babarengan anak king hidup dua jinga sasuka jinga saduka lagu hirup kudu hati-hati kudu apa karena
Ibu Sarma rek mere bisi teka pipit rizki bisi teka alabanya kacai cing jadi santri kadaran cing getoso masih Tepika puput Yosua Tiwangki ayeuna pisan hidup geus nuturkeun carugi Ibu Sarama rek mihape kahidup geus gaganti Yes, tapi karena waktu nah hidup geus kasep Ibu Sarama rek nitipkeun
gitu gelis pakaulan ti teteh ka hidep pamugi gitu rumah tangga cik sakinah mawadah warahmah gitu nya mangga aya nama bala Aisyah pangetan sabar pangetan mangga dibunakan kadedehna lukanya na aulukeun jati dirina ieu keuna ngebralkeun pangetan anu sebat niniparkeun ayeuna mah pangetan jaden sanak pangetannya mangga eta ku payunan heula ku ibuna mana ibuna oh di Pengker mangga ibu ieu teh mangga dipayunan wae ku ibuna panginten iklarkeun bade angkat panginten rumah tanggana pamugi anjeunna cing sakidah wanah warohmah sebut diri cing seger ada titip ieu bade ka Solo bade ka mana ge mun hideung ulah ku kosmos ayeuna mah ku gentong sebenarnya janten namihan insyaallah pun bayakun yakinkeun ka Allah ati berkah salamet aya teh Allah Subhanahu wa taala biar berkah naju cing jemar nya kade ieu kana ieu sarifuasi anu kadadelan di tanah Sunda tauhid sangat kade ieu keun berkah salamet ka Subhanahu sana kamu mana kayak kita gelis gelis sepang gelis kasih ya kenana orang simulkan singgul sunut heula eta eta kaya tujuan kebatasan kita harupakeun cek orang Sunda makassar lamun
hidup buka masalah sok pecahkeun ku saranana inung bapa mah teu kedah ngiring itu segala rupina hidup anjeurkeun ku hidup segala rupa aya masalah ulah wartos ka inung ku hidup buka sakeunana pilih eta istri hidup aya masalah pilih hidup dia kana aya ieu sok ranyepan ulah kita sarupatkeun lebetkeun cukana eta masukeun nah jantan segala sesuatunya misalkan ada kesalahan atau gimana itu dengan masukin ke itu kali harupa maka orang pecahkan ayeuna tatali parantina cuy ya kan sok eta teh benar cing beuleung pamadegan cek rumah tangga sakinah wadah warahmah minta ti ibu ti indung pirama sagala rupina pamasanan cing beuleung kodna kula hujur kun payakun hidup yakinkeun rumah tangga teh hidup teh sanes rek hubungan rezekeun perih seunih truk kusalira ayekeun nakoda itu kapal aya nakodana kumaha supirna baikana detik ieu jam ieu poe ieu rumah tangga hidup bakal sakinah warahmah kun payakun jeung rezekina jejak kasep ya kana alhamdulillahirabbil alamin mugia terus dikeunana ieu pangitan terakhir bangga sok kasep simpen taruh di bawah ya eta cing bulet pamikiran cing pantep tujuan niatan da rumah tangga teh sadaya ge ti nol heula teu aya anu jugjug beunghar mugi ayeuna kapayuna hidup tekadkeun buleutkeun cita-cita hidup rumah tangga sareng neng mugi pidoana teh cing yakin cing sakinah wadah warahmah mugia buleutkeun pikiran niatkeun bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahu akbar tekadkeun paniatan sok jejak cu alhamdulillahirabbil alamin mugia tawakuf sadayana dikeunah mangga geulis aya cepeng eta kuduaan paniatan urang tujuan urang buleutkeun bener sok ieu kenana buleutkeun tujuan urang cek aya tong naong keni oek naong keni mah geulis ayeuna urang caangkeun we ieu kenana ayunkeun ku hidup paniatan hidup pilih kapungkur boga kapungkur kawamantan ulah dugikeun ka aya deui anu ayeuna mah pangitan nu dipayunan ku hidup cara gue hidup anu dipayunan ayeuna ka hidup berarti istri hidup mugia kapayuna cing berkah salamat antara Allah Subhanahu wa taala angkat ka luhur geulis sok turun tangke wengi bihayaan ieu sagala rupi pamasanan cing dikabul ku Allah Subhanahu angkat goyang terus angkat turunkeun sok urang fokuskeun niatkeun sadayana bismillahirrahmanirrahim kun fayakun brang alhamdulillah wasuh geulis mana ieu tisuna teh nyukeun mangga geulis sok usaheula tah ieu kenalnya lamun ieu teh ieu kenal sok berkahna sakeun eta ieu neng wasuh heula tah sampean saroge neng sok kapayun kasep anda eta lap gelis tah tujuanna hidup tah ieu saroge hidup anu asli mugi mung sakali ieu pernikahan hidup cing kapayun berkah salam air Allah Subhanahu wa taala kun fayakun paniatan bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahu akbar ta eta caroge hidup mangga kitu pangitu sa ieuna pilih ayeuna nyangtong kawantos pangitu panci mangga we nyerahkeun hapunten gaskeun pilih kirang tata basa carita anu teh kena botina takan sapina botina sagarupina pangicap eukeunana pilih kirang tata luasana ieu hapunten gaskeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panitia punten pisan ieu dibereskan heula nya
diberesin rakyat pada dia jelas soalnya pada sedekah bincang tuh sana. Atur nuhun kepada Bapak Hajat dan Ibu Hajat ya.